Acuk lebaran tos loba diburu sanajan lebaran so lebaran poe deui. Bu eta di pasar tradisional atawa di tina online shop. Tos loba jalmi anu meser acuk lebaran. Ti awal Ramadan oge, sababaraha wilayah mulai rea kuno meser acuk lebaran. Salah sahiji wilayah anu mulai rea kuno meser acuk lebaran ti mulai awal Ramadan nyaeta kawasan Otista Bandung Barat. Jalan Otsisa Bandung anu katelah pusat kanggo meser macam-macam keperluan tos mulai rea kuno meser acuk ti mulai awal Ramadan. Anu maleser acuk dina awalan bulan Ramadan hoyong ngarasa luasa pikeun meser acukna. Kusabab upami deukeut lebaran mah sok loba anu maleser jadi pada segesek. Salah sahiji jalmi anu ngical acuk lebaran, Joice masihan keterangan yen upami deukeut jeung lebaran mah bakal leuwih rame ti ayeuna. Numutkeun ceuk manehna, acuk anu mulai mulai payu misalna mukena. Upami warna acuk anu bakal ngetren eta tos tiasa katebak, tapi upami modelna biasana hiji atawa 2 minggu saancar lebaran. Salian di kawasan Otista Bandung, aya oge distro-distro anu ayeuna dipikaresep ku barudak ngarora. Anu pastina ayeuna tos mulai diburu ku anu ngilarian acuk pikeun lebaran. Salah sahiji distrona nyaeta distro SCH di Jalan Agung Bandung. Distro SCH mangrupikeun salah sahiji distro anu aya di daerah Bandung. Distro ieu tos aya ti tahun 1997 anu eksis keneh nepi ka ayeuna. Di SCH distro ieu anu loba kajual nyaeta t-shirt soft kusabab miboga bahan anu lembut sareng ketebalan anu sedang. Numutkeun cek Ian, store supervisor SCH makin deukeut lebaran penjualanna makin meningkat. Bisa nepi 3 kali lipat ti poe-poe biasa. Salian disebabkeun ku acuk anu boga kualitas anu hade, paningkatan penjualan acuk disebabkeun oge anu diskon 50% anu dipasihan ku ieu distro. Tos jadi kebiasaan yang upami bulan Ramadan datang, tajil pasti diborong. Ti mulai awal Ramadan nepi ka kiwari oge, tajil tara sepi ke kuno anu meuli. Salah sahiji wilayah pikeun meser takjil anu rea kuno meser nyaeta Pasar Takjil Ben Hill, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Saenggeus sempet pindah-pindah, Pasar Takjil Ben Hill akhirna dipusatkeun di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Jajanan takjil anu diical ge timulai sagala macam es buah nepi ka nasi rames. Pasar Takjil Ben Hill rea kuno meser, boh eta keur poe libur atawa lain. Pasar takjil ieu bisa rame kusabab tos viral liwat warta-warta sareng media sosial. Nu mareuli na rata-rata langganan di dinya. Malah salah sahiji jalmi anu meser di dieu, Farhan, tos meuli takjil kurang leuwih 300.000 pikeun dibawa ka imah.